Bismillahirrahmanirrahim. Faida nazalu, maka di mana-mana lungsur salikun ila sama ilhukuki kana pirang-pirang hak anu saperti langit. Ayil hukuki tegasna pirang-pirang hak al wajibatin wajib alaihim ka salikun dina muholatotil holki dina nalika nyampuran makhluk asyabihati nu disarupikeun bisamai kana langit bijami'i su'ubatil irtiqai kalawan jame sulitna naik unggah atawa ila kulin ka masing-masingna au ardil hududi atanapi pirang-pirang bagian nafsu anu sapetoskeun bumi ae hududi anfusihim teusna pirang-pirang bagian dirina salikun alati hudud tulabisuhum anu ngalakonan ya si tulabisuhum anu ngalakonan ya alati kasalikun anu berhubungan maksudnya mulabasah teh hubungannya nu berhubungan ieu si hudud atawa alati kasalikun wa yahsulu jeung hasil lahu pikeun salikun naon al irtiqau unggah biha kalawan alati asyabihati nu disarupikeun bil ardi kana bumi bijami husulatil istiqrari bijami suhulatil istiqrari kalawan jame gampangna tetep ala kulin ka masing-masingna fabil idni maka kalawan idin wa tamkini sareng tamkin aela bisahwatihim tegasna sanes kalawan sahwatna salikun wa muradihim sareng pakarepanana salikun wa ila sareng lamun teu labisahwatihim falau khuyyiru maka lamun dipiwarang milih salikun baina maqamihim di antara makomna salikun fitil kal hadratina itu hadroh wal huruji jeung kaluar minha tina tilkal hadroh ila muholatotil hoki kana nyampuran makhluk lam yahtaru maka mal marilih salikun ila bako ahum angin kana tetepna salikun piha dina tilkal hadroh walida sareng karna bieu kana bieu lam yahtaru lama amaro maka ketika miwarang saha Allahu Allah aba Yazid kaba Yazid bil huruji kana kaluar ila irsyadin nasi kana nuduhkeun jalma soha maka ngajerit aba Yazid soihatan adimatan kalawan ngajerit anu agung faqala maka ngadawu sallallahu ta'ala li malaikati ka malaikat Allah ruddu
ngabalikeun aranjeun alaya kaula abdi kaula fa innahu karna sanyana abdi eta lakota teu aya kakuatan eta nu buktos laupikeun abdi alam mufaraqati kana nya berpisah jeung kaula qala daus sabadung sapalihna ulama wakana jeung aya eta pidalikal waqti wakana sareng aya Aba Yazid pidalikal waqti netu waktu lepat tadi mah pidalikal waqti netu waktu eta lam yasu teu hasil pikeun Aba Yazid naon kuatun kuat warusuhun jeung tumanceb fi maqamil farqi dina maqam farqi summa ba'da dalika teras dina sabadana dalikal waqti qawwahu maka ngiatan Allah ka Yazid warajau jeung ngaluarkeun Allah ka Yazid walida jeung karna bieu qawwahu qala ngadawu sapa al musannif fabil idni kana lapad fabil idni mangka kalawan izin wa tamkin jeung tamkin ngongangkeun illa yazamu karna teu lazim min mujarradil iddi tina wungkul idin naon atamkinu tamkin ayat tamakkunu terus nama kongang fi maqamil baqoina maqam baqo kongang teh bebasnya di nama maqam baqo bi ayah sulaku sapertos hasil pikeun salikun naon al kuwatu kuat ala muhalatatil khalqi kana nyampuran makhluk wa tahammuli adahum sarang memikul pilarana ieu khalqi warusui sarang tumancab fil yakini dina yakin ay wa ba'da rusuhihim terus nama dina sabadat tumancabna salikun fil yakini dina yakin billahi ka Allah wa marifatim jeung terangeuna salikun bi annahu bihi ka Allah ma'rifatan zauqiyatan kalawan marifat anu bangsa zauq nya bangsa perasaan falam yanzulu maka telungsur salikun ilal hukuki kana pirang-pirang hak bisuil adabi kalawan awan adab wal ghaflati sareng poho ay falam yuholitu tegasna mangkan teu nyampuran salikun al haqa maluk ilama ata'addubi ang sabada ta'addub beradab atami nu sampurna li annahum karna salikun eta yarawuna ningali salikun Allah ka Allah pihim di holki wa ma'at tayakudi jeung sertana nyaring wa adamil goblati jeung teu pohoan mujidihim nya an mujid tinu ngayakeunana ya si holki fa idza adahu maka di mana-mana milaraan nganyeri atawa ka salikun sasasun jama tahammalu maka mikul salikun kana adza lillahi karna Allah alladzi dat Allah awjadahu untuk nutos ngayakeun alladzi ka saos waro jeung nganggap salikun analladzi kana sanyana perkawi salatahu atau nguasakeun salatahu analladzi salatahu nguasakeun alladzi kasaha ieu nah alaihim kasaos alaihim kasalikun huwa tegasna alladzi eta maulahum pangeranana salikun lidan bin karna dosa palu nugas midamel salikun kana dan bin
layalikun teu layak ieu danbi bimaqamim kana maqam salikun. Wa idza akramahum jeung di mana-mana ngamuliakeun ngahormat atawa kasalikun sasasun jalma syakaruhu maka syukuran salikun ka Gusti Allah ma'aruyatihim serta ningalina salikun analladzi kana sanyana perkara harokan tos ngobahkeun alladzi qalbau kana hatena saos lil ikrami pikeun ngahormat atau ngamuliakeun huwa tasna alladzi eta maulahum pangeranana sahalikun fahadihi mangka dupi ieu tahammaluhu lillahi wasibhuha jeung sabangsana hadihi iya tegasna hadihi eta al huququ pirang-pirang hak al wajibatun wajib alim kasalikun indan nuzuli dinalika lungsur wa muhalatatil khalqi sareng nyampuran makhluk. Fa idza nazalu ila sama'il huquqi di mana-mana salikin lungsur kana hak-hak nu bagaikan langit, lungsur kana hak anu bagaikan langit. Tegasna nama hak nu wajib kasalikin dina nalika cacampuran jeung makhluk. Nuzul eta manya henteu taroki tapi nuzul lungsur. Nu asala masalikun teh sareng Allah we aya dina maqam jam'in. Perasaanana hatena nya ngahiji we jeung Allah. Teu berpisah ti Allah nya. Aya nama lain tapi lungsur ti dinya. Lungsur ngabujeng kana hak-hak nu wajib ka salikin nu disarupikeun ka langit dina nalika keur cacampuran jeung jalma atau jeung makhluk. Nah kitu. Hanya cacampuran jeung makhluk ayeuna biasa bermasyarakat, biasa gaul aya namanya kitu jeung jalma. Nah, ketika gaul jeung jalma bo punya hak kewajiban. Gitu. Kewajiban kumaha nya sikapna seorang hamba nalika barengan jeung makhluk. Oh, punya hak tanya anu wajib eta teh. Pikeun jami anu cacampuran jeung makhluk. Nah, mangka Imam Ghazali ge nyanggepkeun na kitabnya Al-Adabu Fiddin tentang cacampuran, tentang muholatoh. Muholatoh. Eta nya, jadi muholatoh jeung makhluk eta teh merupakan nuzul lungsur ti seorang salikin tina maqam jamin nu asala ngahiji pikiran jeung hate jeung Allah. Nama lain campur gaul jeung jalma. Nah, nya. Au ardil hududi atawa turun kana pirang-pirang bagian nafsu nu sapertikeun bumi. Nu sapatoskeun bumi, bagian nafsu nu sapatoskeun bumi. Nah, anu eta bagian nafsu teh teu bisa berpisah. Nya ada hubungan gitu jeung salikin. Nah, nya nu jeung salikin. Gitu. Bagian nafsu teu berpisah jeung salikin aya mulabasah aya hubungan. Hubungan da memang salikin teh manusia gitu nya. Manusia. Lain malaikat, salikin teh manusia, jalma. Nah, nya mangka anjeunna punya bagian itu anu teu bisa berpisah bagian nafsuna. Oh nya. Eta bagian nafsu teh disarupakeun kana bumi dina pada gampang tetepna, gampang tetepna. Oh, kelamun urangnya geus berhubungan jeung bagian nafsu.
Kapan gampang? Gampang eta teh. Gampang robahna, gampang tetepna. Ya, urang saum Ramadan kamari sabulan. Oh, asa ngeunah we, saum Ramadannya ibadah ngeunah. Gitu. Ti beurang teh geus ngeunah we, geus ngeunah laparna. Begitu datang bulan naon Syawal, sapoe bulan Syawal, hilang cek urang mah kaenakan nu kamari. Jadi biasa deui bae, geus teu asa-asa. Gampang tah. Gampang. Nah eta mana disalebeunganna bumi. Bumi itu gampang dipake cicing, babari dipake cicing, tamangka bagian nafsu ge sarua babari dipake cicing. Dipake cicing. Upamana nya jama awalana mah teu pati resepeun teh kana HP pamana. Teu pati resepeun teh kanaeun, kana speaker. Eta mah anti we. Ari geus nyobaan mah euy boga lah. Geus teu asa-asa di leungit we nu kamari teh. Ai geus boga mah. Mameh boga mah anti teh, kuhul ka batur nu mawa nu make. Tapi ngajaran we boga geus hilang. Hilang nu kamari. Tah etanya, hilang nu kamari. Nah eta namina turun karena ardil hudud, turun seorang salikin karena bagian-bagian nafsu nu bagaikan bumi, dina pada gampang dipake cicingna, gampang tetepna. Nah fabil idni wa tamkini, mangka kalawan idin Allah sareng dipasian kamampuan kakongangan ku Allah, mangka nya kadituna fabil idni wa tamkini, kalawan idin Allah jeung dipasian kamampuhan ku Allah, sareng tumancep dina yakina ka Gusti Allah, mangka eta salikeun teu turun kana hak-hakna anu wajib ka anjeunna nalika cacampuran jeung makhluk dengan awon adab jeung poho gitu. Kalawan idin Allah jeung dipasian kamampuhan ku Allah, kakongangan ku Allah, jeung tumancep dina yakin ka Gusti Allah, mangka salikin dina waktuna turun babarengan atawa campuran jeung makhluk teh, nah henteu nganggo adab anu awon sareng teu poho ka Gusti Allah. Nah nya bil idni eta teh aidin Allah, seorang salikin turun muru kana naon, kana hak nu wajib ka aranjeunna nalika cacampuran jeung makhluk, eta teh turuna teh kalawan idin Allah. Nya oge pasian kemampuan, kakongangan, kebebasan ku Allah. Tuh nya ngan tumancep yakin dina manahna ka Gusti Allah, tamangka ketika turunana teh nabujeng kana hak nu wajib ka anjeunna nalika campuran henteu nganggo adab nu awon jeung teu poho ka Allah. Adabna sae tetep jeung Allah. Nya emu terus ka Allah padahal campuran jeung makhluk. Ari fisik mah campur gaul jeung jama bermasyarakat. Digawe milu nya lamun aya bagian bebersih jumsi baheula mah nya milu, nya bagian ngaronda milu ngaronda pamana, nya bagian naon milu we da bermasyarakat campur. Tapi nya hate mah tetep teu hilap ka Allah, oge adab tetep terjaga, henteu awon adab ka Allah ketika campuran jeung makhluk. Nah sahabat tetes aya idin ti Allah lungsur ka makhlukna. Labi sabatihim lain dengan sebatas kahayangna sahwat salikin.
campur gaul jeung jalma ce urang mah lain sebatas kahayang anjeun hayang urang malah sabab kieu lamun urang teu campur gaul nya meureun urang ge diasingkeun ku batur. Urang mah hayang we resep ongkoh jeung jalma tah lain kitu. Tapi lungsur cacareng babarengan jeung makhluk teh atas izin Allah eta mah. Nya. Lain sebatas pakarepan manehanana salikin. Tuh kitu sanes. Oh, hate mah atuh. Hate mah aduh, ya rek campur gaul jeung jalma teh berat ka cida. Hate mah. Teu mikeun asal hate mah eta teh. Ngan Allah nyami warang, Allah memberi izin, memberi kemampuan, nembe pe salikin campur gaul jeung jalma. Tuh nya. Lain uzlah deui geus lain uzlah deui ieu mah nya campur gaul bermasyarakat. Tuh nya uzlahna uzlah hate. Sapu uzlah teh dua, uzlah jeung fisikna, hate jeung fisik, aya uzlah hate wungkul. Uzlah hate jeung fisik enggeus jauh di gunung cicing kita mah. Nya, cicing nyaung-nyaung di leuweung nya gitu. Paling babaturan teh jeung maung we jeung babaturan kecuali eta wae jeung jalma jalma mah sorangan we ngan jauh ti lembur nya sakira-kira teu kakuping adan anu ngajak berjamaah nya geus berita-berita wae ari kuping keneh adan nu ngajak berjamaah mah nya kudu turun berjamaah. Sanajan keur di gunung kakuping adan nya ngajak berjamaah turun wae. Tah mangka uzlana teh kudu jauh bener di pengasingan teu kakuping sora-sora jalma. Berita naeun-naeun heug cicing ai betah mah di dinya hayo. Jeung Gusti Allah tapi pasti betaheun salikin urang ieu teh ieu banyak. Heug tah ka dinya. Itu nya eta uzlah fisik ongkoh jeung hate ongkoh. Ya uzlah hate mah nya ai fisik mah bermasyarakat gaul hate mah tetep ka Gusti Allah tuh gitu. Nah nya mali jadinya lungsurna salikin kana hak nu wajib pikeun salikin nalika tatabuan jeung makhluk terus turun deui kana bagian-bagian diri nu bagaikan bumi eta teh izin Allah jeung tamkin ti Allah lain dengan syahwat jeung kahayang. Sabab wa illa falau huyiru baina maqamihim fitil kal hadrah wal huruji minha ila muhalatatil laqi lam yataru illa baqwahum fiha. Nya sabab lamun memanglah karena syahwatna jeung karena pakarepan aranjeunna lamun ye para salikin dipiwarang milik Allah heug salikin anjeun naharek tetep wae dina maqam hadroh di dieu betah atawa hayang ka ditu campur gaul jeung jalma ngobrol segala macem digawe. Nah pasti salikin bakal milih nana teh milih tetep wae jeung Allah embung gaul jeung jalma embung gaul jeung jalma walah loba keterikatanana bener jeung jalma mah nya jeung jalma mah gitu bohongannya urang campur gaul nya menjadi loba keterikatan aya nu maot kudu ngalayat anu hajat kudu nyambungan kitu nya eta mah resiko eta mah bohongan campur gaul jalma Imam Ghazali yang kebeun kitu resikona mah kitu eta mah ketika orang campur gaulnya wayahna bae lamun anu paeheun ngalongok enaeun ngalayan mun anu gering ngalongok mun anu hajat nyambungan wayahna tah mah anu ngondang wayahna ngadatangan kitu eta mah resikona dalam embung kitu kudu uzlah. Nah tah lamun salikin dipiwarang milik itu antara campur gaul jeung jalma nya rejeng tetap di nama hadroh pasti mual milih kecuali milih tetap jeung Allah baik. Nah, tapi terpaksa karena izin Allah jeung tamkin akhirna salikin campur gaul jeung jalma bermasyarakat
ngadidik batur, ngarahkeun batur, amar ma'ruf, nahil munkar. Bohongan. Lain bohongan ieu mah nya. Izin Allah tak kitu. Izin Allah tak kitu. Nah, ya, walida lama amarallah Aba Yazid. Oleh karena itu, ketika Allah miwarang Abu Yazid supaya keluar nuduhkeun jalma. Nah, itu Allah miwarang ka Abu Yazid supaya Abu Yazid teh keluarnya ngaarahkeun jalma, nuduhkeun jalma, ngaburukan batur mingguan, bulanannya, ngajar barudak jeung sabangsana. Wah, Abu Yazid langsung soha menjerit, ngajerit, tarik penjeritna. Aduh. Nah, gitu. Nah, margina ek berpisah tina makom naon hadroh. Geus enak cicing babarengan jeung Allah hate maksudna nya pikiran geus betah we. Ari Allah miwarang supaya anjeunna nya Abu Yazid kaluar ngarahkeun jalma. Ngadidik jalma alah ngajerit nage. Mangka Allah ngadau ka malaikat ruddu alai abdi. Hei malaikat, balikeun tuh hamba kaula ka kaulakeun deui. Singka dia deui, geus. Ulah teu ngabarengan jalma yang nama singka dia deui. Surah Allah. Sabab fa innahu laqata la taqatalah. Sabab Abu Yazid eueuh kakuatan. Teu aya kuatan karena berpisah jeung kaula. Teu sanggupeun, teu kakuatan berpisah jeung Allah teh Abu Yazid. Mun ngajerit tarik ka cida oge. Lamun urang meureunnya ngajerit teh ketika urangnya kitu diasongan besi panas ku batur kana suku. Langsung. Nah, besi panasnya itu dicolokeun kana suku. Wah, ngajerit ku nyeri-nyerina tah. Taya Abu Yazid malain gitu, ngajerit teh pedah berpisah jeung makom hadroh maksudna. Nya, tapi di atas piwarangan Allah awalna. Nah, nya oleh karena ngajerit Allah ngadau malaikat, "Hei, malaikat kaula, balikeun itu hamba kaula Abu Yazid. Sabab anjeunna eueuh kuatan karena berpisah jeung kaula." Nah, qala baduhum wa kana fitil kidalikal waqti lam yasulau quwatun warusuhun fi maqamil farqi. Nah, Abu Yazid dina waktu eta teu acan hasil kekuatan jeung tumanceb dina makom farqi. Mari nuju aya dina makom jam'in. Asa can rela meureun hatena. Belum punya kekuatan jeung can tumanceb dina makom eta. Tamangka begitu dipiwarangnya bermasyarakat ku Allah ngajerit nage tarik pisan. Pun can punya kekuatan. Berarti nya nalika urang bade campur gaul jeung jalma kudu punya kekuatan. Kekuatan hate jeung Allah maksudna mah. Dari awak mah teu kuat bae nya. Ngan eta hate pikiran kuat encan urang campur gaul jeung jalma. Nya lamun mang santri mameureunya geus sanggup itu lamun geus mukim di imah. Sanggup moal tah mukim di imah. Hayo nya persiapkeun bekalna. Bekalna persiapkeun lain duit ongkoh deui nya nungtungna mah. Da duit eueuh mah anggar galabakan. Nya kitu saja baduit teh. Ti duit teu dana nya. Ilmu nata siap henteu kira-kira urang ya. Nya kudu siap fisik, siap batin bener eta mah. Nya kudu siap, kudu kalau ceuli. Kudu kalau ceuli, padahal beungeut. Ayo eta mah. Nya lamun dibere ceulina ipisna jeung beungeut ipisna laleh PSMR semua kuateun. Pundung. Geus aing mah kena usaha wae lah cenanya ka kota. Ini nyurung roda we lah cenanya. Ieu mah kakak lah segala macam kieu lain da eta sanaya kuat jeung rusuh namina tapi makomil eta parki.
Summa badadalik terasa bada eta Allah niatan ka Abu Yazid nembe dipaparin keluar piwaran keluar rezeki keluar bejit yang lagi kuat itu gitu nya ieu mah langsung ku Allah mau orang mahnya dibina heula di pasantren sok sekian tahun babarengan jeung guru ningali ahwal guru kitu tingkah guru teh tempokeun teh da guru mah wakrekana ge teh contoheun muridna nya ulah berseberangan jeung guru teh guru mah wakrekana teh ngahaja eta teh nya itu ami dicontohan ku santrina guru mah mun digawe ke ngadidik gawe model kitu nya ulah berseberangan eta guru mah kitu ditahata eta teh tah lila dibinana nempo guru nempo para alim oh geus kuat stabil baru heug can stabil malah tadi nya buya aja kitu tah langsung ku Allah ya walida qol musannif pabil idni wa tamkin nya oleh karena tadi tos dipaparina kiatan ku Allah mangka musannif ngadawuhna ge bahasana tadi pabil idni wa tamkin dengan izin Allah jeung tamkin diberi kemampuan kakongangan ku Allah gitu lain sebatas keinginannya jeung sawatna salikin. Nah nya illa yazamu min mujarradil idni wa tamkin sabab teu lazim tina sebatas izin jeung tamkin illa yalzamu min mujarradil idni atamkinnya sabab teu lazim tina wungkul idin bisa tamkin idin mah aya kitunya ngan teu diberi tamkin teu lazim tina ayana idin bisa tamkin nya idin mah aya ngan can mampu gitu tah teu kitu ieu mah mana naon ku idin jeung tamkin lain sebatas idin wungkul tapi jeung tamkina sabab teu lazim tina tos aya idin bisa tamkin teu lazim tina tos aya idin bisa tamkin bisa mampu ieu mah henteu nya jeung idin ongkoh jeung tamkina ongkoh dua-duanana warusuh fil yakini jeung tumanceb maneh nya nanceb mebas dina yakin nanceb kan mebas wah yakin geus nanceb hese dicabutna geus nanceb dina yakin hese dicabutna kawas cakar ayam dina bangunan ceker ayam na bangunan gede kahanap nyeluhur leutik dicabut mau bisa dicabut tarusuh fil yakin seperti kitu geus nanceb hese dicabutna nya yakin ka Gusti Allah jeung makrifat ka Gusti Allah kalan marifat daukiyah perasaan bisa dicicipi lain marifat awam kapan marifat apal bidalil bisyahadatain marifat kanggo awam marifat bisyahadatain marifat Allah dengan syahadat dua nah urang ya termasuk marifat nya dina kalangan awam sahab urang geus apal ka Allah nya apal teh ngalaguan syahadat dua setiap jamaah anu geus maca syahadat berarti geus makrifat ka Allah geus apaleun ka pangeran nya ngan makrifat awam ngaranna nya setiap jamaah geus maca syahadat berarti geus makrifat ka Allah nya geus nyahoeun ka pangeran moal ge maca syahadat teu apaleun pangeran mah tah makanya eta tos dimasukkeun kana kategori makrifat ka Allah ku syarat dua teh ngan marifatna awam walatra eta umum aya marifat bidalil terang ka Allah dengan dalil-dalil yang terperinci aduh tah eta kadua eta naik katilu marifat bidzauqiyah iya marifat bidzauqiyah terang ka Allah dengan perasaan
nya maripat bisyadat tos santenan bidalil iya nya ditambah naik yo maripat bidzauqiyah nya dengan perasaan tuh terang ke Allah dengan dauk aduh enak ya dauk mah nya beda maripat geus dauk geus ngeunah geus ngeunah ka asadana nya urang ge apal yen jeruk teh nya ngeunah ceuk batur apal eta jeruk ngeunah dalilna wah pasti dalil lama ngeunah na teh hiji geura duh ditempona ge resep indah katingalina diambuan seungit geus ngeunah ya pasti ada ge ngeunan can nya encan can diasaan karena apal we nya apal ieu jeruk teh ngeunah dalilna aya dalilna kumaha katingalina duh indah geus koneng diambuan seungit geus ngeunah pasti ngeunan can karuhan da can diasaan coba dibuka aduh bener ngeunahna euy tah gitu ya gitu maripat awamnya geus maripat awam kitu nya can apal ngeunahna nya bidalil sarua tah can kaasaan ngeunahna masuk kana maripat bidzauqiyah oh bener enakna behna nama jeung Allah enak bener jeung Allah tah gitu maripat bidzauqiyah ngaranna enak embung berpisah mana tadi makom jamin oge geus cicing dideungeunna ieu geus keunah tuh nya gitu ma'rifat bidzauqiyah tah ngaranna geus tumanca bina yakin nya geus ma'rifat ka Allah kala ma'rifat dzauqiyah wah geus keunah nah maka ketika lungsurnya campur gaul jeung jama atas idin jeung tamkin ti Allah palam yanjulu ilal hukuk bisul adab atuh lungsur teh henteu goreng adab nya teu suul adab ka Gusti Allah na da mana mah anggar kitu ka ditu ngan fisik wungkul bareng jeung jamanana mah nya kitu fisik wungkul jeung jamanana mah hatana mah walah nya ngagebu-gebu dzikir ka Gusti Allah hatana mah hurung jeung Allah pikiranna bersatu keneh jeung Allah ngan fisik yo nya aya hubungan jeung jalma nya oge kadang-kadang pikiranna bener da geus makomparki aya jeung jalma nan adab mah tetep kitu terjaga teu poho ka Gusti Allah wah terus ya gitu duh nya tanu kitu namina anu uzlah di uzlah ku hate awak nama campur gaul falam yuhalitu halqa ilama ata adub atam maka salikin teu campur gaul jeung makhluk kajaba dengan adab anu sempurna adab ka Allah adab jeung jalma aya nya adab jeung jalma aya ulah ida kapanya ti sawarehna perkara nu matak ngahalangan wusul ka Allah teh nya dina kitab Minosaniyah dua rupa hiji su'ut tikmah dua adal khalqi pangnajama teu daekeun wusul ka Allah ibadah mah kurang kumaha saum walah rajin Senin Kemis teu kakantun salat dekul terus terus pokokna nama nya tapi aneh euy teu daek nepi-nepi hate ka Allah teu daek nepi pangenaon pikiran ka Allah sajauh we jeung Allah teh da kumaha teh salat yo salat kurang kumaha ngaji kurang kumaha nya saum belah geus tapi hate asa jauh we jeung Allah pikiran jauh na pedah naon yo teu daek wuzul pedah naon yo ayo tak nya ti sapalihna na kitab Minosaniyah dua na kitab eta nya dua hiji goreng dahareun meureun dahareunna teu pati halal dahareunna teu pati halal koreksi dahareun bisi kurang halal koreksi dahareun tah nya dalamun jalma daharna bener halal lah masing hayang ngapung oge bisa dahar padahal dahar
ngapung bisa. Aduh, ya Allah. Ya, itu. Kedua, aya adaloki milaraan makhluk. Makhluk teh umum, jalma, boh binatang. Nya, sok, kade adaloki bisi milaraan makhluk. Milaraan anu batin kumaha? Hate ulah goreng sangka ka makhluk. Eta paling berat. Hate ulah goreng sangka ka makhluk. Goreng sangka ka makhluk, goreng sangka ka guru, deui goreng komo eta mah. Nya, ulah hate ulah goreng sangka ka makhluk. Insyaallah wusul. Dugilah ka Allah. Ta eta. Nya ejang wusul maksud awalnya engke geus ka akhirna badak. Sabenerna teu kudu loba kitu ieu. Teu kudu ngadekul we saom, teu kudu ngadekul we ridan sabenerna mah. Nya, itu hayang wusul mah. Nyangan eta ti sawareh jalan kanggo wusul gitu. Ti sawareh jalan wusul. Nah, nya hiji dahareun sing halal, kaduana ulah milaraan, ulah nyeri batur. Nah, nya tuh li'annahum yarawna Allah fihim. Sabab anjeunna beranggapan ningalilah ku mata hatina gitu Allah di eta aya di makhluk. Tuh nu katempo kumaha anjeunna mah sanes makhluk Allah we. Aduh eta nya. Aya campur gaul mah jeung jalma biasa. Aduh, tapi nu katingali ku anjeunna mah Allah we. Aduh eta nya. Eta adabna. Allah we nu aya. Aduh tuh Allah we nya. Awak biasa, awak mah mengeling gizi jeung batur. Aduh, patale patangan biasa nya. Tapi nu katingali ku anjeunna lain jaman. Allah be, ya Allah teuing. Nya, wa mata yakut nyaring hate nya teu sare hatena ka Allah. Nyaring terus. Wa damil qobla teu poho an mujidihim tinu ngayakeun ka holki tu nya. Kitu. Teu hilapeun tinu ngayakeun ka holki Allah teh. Fa idza adahum sasun tahammaluhu lillah, lamun ayeuna tasalikin dinya nyeri ku batur, alah urang euy dinya nyeri ngamong salah kieu salah dinya nyeri ku jalma pamana tahammaluhu pikul baekeun bae ge karena Allah penggeuskeun hayang nyaho nepi ka mana nyeri urang hayo nya ek nepi ka mana nyeri urang hayo urang mah eleh ieu si urang nya ek nepi ka mana nyeri urang hayo siap nya urang mah naon ieu sabab lillah karena Allah tuh alladzi awjadahu memang Allah nu ngayakeunana Allah nu midamelna ka hiji jalma supaya nyeri urang. Allah ngadamel ka eta jalma supaya eta jalma nyeri urang. Siap cek urang. Ek nepi ka mana nyeri hayo. Gitu. Teu masalah. Aduh, eta nya. Oh, eta. Nya wara'au annalladzi sallatahu alaihim huwa maulahum. Anjeunna punya anggapan bahwa anu nguasakeun eta jalma ka salikin teh Allah bae. Anjeunna mah seolah-olah nya kitu nya naon namina teh eta teh raga tanpa nyawa seolah kitu. Allah nu ningali ditingalina sanes jalma nu nyerina tapi Allah nu midamala aman atuh kitu nya. Aman lain zaman nu nyerina tapi Allah nya anu midamelna ngadamel ka eta jalma supaya eta jalma nyeri urang ka Allah we tah ieu geus stabil mana ge nya ayeuna pedah naon pana kitu ya kadang-kadang lidan bin paluh urang nu salah boga dosa mana kitu ge tuh nya lamun urangnya boga dosa kadang-kadang dosa ditindak ku Allah jadi jalma teh keheuleun ka urang ngewaeun ka urang
nganyeri beka urang eta mungkin eta teh dosa urang eta teh nya bohongan urang doraka pan amannya aman ah salah urang batur mah eueuh nanaeuna urang nu salah berarti urang doraka ieu teh mah gitu oge tuh nya mau urang na alus sameureun batur ge alus ka urang ngan kulan urang goreng jadi batur ge goreng ka urang nah nya layaliku biqaumi anu teu layak jang makom anjeunna makom salikin lain dosa kawas urang nih masalikin mah nya urang mah doraka bener ari salikin mah dah moal kawas dosa kawas urang ngan ieu dosa anu dipiramal ku anjeunna dina makom salikin teu layak jang salikin mah didenda ku Allah tah jadi batur nyeri ka urang ka aranjeunna wa idza akramahum sasun di mana-mana dihormati ku jama duh alhamdulillah jama ge tunduk euy lamun datang teh urang sasalaman rengkuh kabeh oge ngahormat waduh bunga teu ya batur manihanan ngamuliakeun urang nya ngahormat begitu datang teh wayuh nya ngajajar nya mapag urang rengkuh sasalaman cium tangan walah nya kumaha tamun kitu wa idza akramahum sasun sakaruhu lamun jama ngamuliakeun ih syukuran ka Gusti Allah nya ka Allah bae kembalina lain bunga amar wa tazuhu tapi dah batur ngamuliakeun ka urang bae jadi gede hate nutuna jadi adigung dituna lain jang syukuran ka Allah maruyatihim annalladzi harraka qalbah ikram huwa maulahum bari anjeunna ningali bahwa nu ngagerakeun hate jalma sehingga daekeun ngahormat ka urang Allah jalma daekeun dongo ka urang pedah naon awak begang pamana naon leuwihna ti batur sarua wae tapi batur ngahormat ka urang Allah eta mah nu masihanan nya ukuran jama da urang jama sarua naon bedana batur jama urang jama gitu batur mah pengolah dintu urang mah begang pamana tapi batur nu litu ngahormat ka urang euy dongko Allah nya ulah bungah-bungah teuing Allah anu masihanan nah padihi wasibuha ya lukul wajibata ieu teh termasuk hak nu wajib kasalikin dina nalika lungsur campur gaul jeung jalma kudu kitu nya kudu kitu wala ilal hududi walau ana